Aya ya wae KTP make pejet segala. Nguruskeun dapat kudu pakai duit wae. Si Om kemana nya? Tumben-tumbenan hese di kontak. Aya si Om itu bebari, loba lingna si Om. Kemana nya si Om teh? Semerinding kieu bulu kelek. Bulu kelek di, bulu perindu. Naonnya bieu teh? Wana naon? Maneh. Setan! Kayak naon? Kayak naon sih? Eta Om. Tenang lah atau tenang lah. Ya ikuti kata-kata orang ya. Ashadu alla ilaha. Lain aing nu maot itu. Itu aya naon sih maneh? Eta jurig. Udah beladinya Om. Maneh mah hayu we, udah jurig dituturkeun pocong. Kudu anak naon deui ayeuna ieu. Ih beladinya. Ayo ka ditu. Atuh baturan. Ayo buru. Iya leungeun hayu dipepegang. Cenah sieun bae maneh mah. Ka mana sih maneh teh sebenarnya teh? Iya KTP Om. Emang kunaon KTP? Iya runyem teu kebaca. Teke ngurusin gampang ya. Bansos orang kan can cair teh gara-gara KTP. Gampang tenang eta mah pokona mah urang keur sibuk tadi teh keur aya acara. Matakna HP geuting urang teu bawa ya euy. Geus tong ngurusin eta ayeuna mah. Eta awalnya kumaha? Eta tadi beladinya Om, orang kan nengan Om. Anu ngalewat. Atuh buru. Kejadian di mana di dieu? Tah di dieu bieu teh. Aya di dieu. Tah kieu Om, pan orang tadi di ditu nya nengan Om ka dieu. Tah pas di dieu urang teh. Tah orang tadi itu Om, tah ka dieu set aya nu ngalewat. Ka dieu teh. Geus lempang we urang teh. Tapi penasaran urang teh nya Om. Balik deui ku urang teh. Tah ku urang teh ditoong di dieu teh Om. Eueuh. Tah pas urang balik. Iya Om jurigna.